aya tilu sakabehna. Mohon. Hiji sampurnana 15 tahun awewe atawa jeung lalakina. Mohon. Ngitungna teh sanes tina ngitungna teh bedain. Hitung 15 tahun hijriahna. Mohon. 2. Kaluar mani sarta umurna 8 tahunna awewe lalakina. Kaluar mani sarta umurna 8 tahunna. 3. Palangan khusus di istrina mun manjing ka umur 8 tahunna. Mohon. Atuh khusus. Tadi aya waktuan sapelajaran Yeun, bab 2eun. Tarikeun. 24 jam Haripna het genep poe jam peutingna atawa 10 poe jam peutingna. Lobana waktu het 15 beurangna beurang peutingna najan henteu mayangna waktu suci antara pahala 15 poe rejeun peutingna galibna 24 atawa 20 tilu poena aya rek taliti hitung ti palarangna. Ari pangsa eutikna waktu het teh aya 24 jam sakabehna galibna mah aya genep poe mun teu atawa 7 poe. Jeung peutingna panglobana mah waktu het teh 15 poe. Mohon. Beurang peuting najan henteu mayengna waktu suci antara dua palangan 15 poe rejeun peutingna. Mohon. Galibna mah 20 poe. Mohon. 24 poena atawa 23 poena. Mohon. Aya deui patokan loba sucina. Pek taliti itung tiap palanganna. Batasan nipas. Terus. Ari jaman nipas nu pangsa eutikna sagedrotan dina waktu kaluarna. Ari galibna 40 poena panglobana 60 poena. Lamun leuwih tina kang tangtunganana cek hukum saranae getih nipasna. Tapi eta mah getih panyakitna tegasna mah getih istihadatna. Ari jaman nipas nu pangsa eutikna sagejrotanna dina waktu kaluarna ari galibna 40 poena. Mohon. Galibna 40 poena. Mohon. Panglobana mah 60 poe. Hampir 2 bulan. 2 bulan teh. Lamun leuwih tina katangtuanana cek hukum sarana lain getih nipasna tapi eta mah getih panyakitna. Tegasna mah getih istihadahna. Tos heula. Eta mah ceramahnya. Belajar ceramah. Istirahat waduh lieur kurang tidur kemarin. Aduh. Dibaca penyalira. Sama cerah. Asal katilu paraman kajama anu junub. Sok baca. Nya sok baca heula. Ke diterangkeun ku dewan. Haram kanu junub salah sahijina tina sakabeh perkara nu gelarna. Hiji salat, 2 tawaf, katiluna nyabaca Quran, kaopatna mawana kalimana haram cici di masjidna kagenepna haram maca Quran. Ieu pasal teh bade ngajelaskeun paharaman ka jalma anu junub. Janten eta jalmi teh gaduh
adusaneun wajib tapi acan adus wajib can ngalaksanakeun adus wajib eta jalma teh maka eta jalma disebutna teh junub jalma junub jalma anu junub haram ngalaksanakeun salah sahiji anu genep mana nu kahiji jalma junub haram salat ulah waka salat haram can adus mah can adus wajib teh ya kapan kumaha atuh kapan salat teh aya nu wajib salat fardu wayah nah meme salat teh kedah adus wajib heul terang adus ibak kedah mandi wajib heula iya. Nu kadua paharaman kajalma anu junub teh haram tawaf terang tawaf ngurilingan Ka'bah ya tah jalmi anu junub gaduh mandi wajib tapi can dilaksanakeun ulah waka tawaf haram doraka tawaf lagi ngertos tilu haram nyabak Al-Qur'an nu katilu jalma nu junub haram nyabak Qur'an nyabak teh kieu nyabak teh ieu Qur'an dicabak diraba haram doraka opat haram mawa mashab mawa Qur'an aya nyabak mah kieu ari mawa mah kieu haram sami 5 haram cicing di masjid ulah calik di masjid jalma nu junub mah ulah keluar di masjid keluar haram hukumna jalma nu junub cicing di masjid 5 eta teh genep haram ngaoskeun Al-Qur'an entong ngucapkeun Al-Qur'an sanes maksud teh tong ngaoskeun ayat Al-Qur'an jalma anu junub mah haram hukumna seperti jalma nu gaduh junub acan adus teh can adus wajib can mandi wajib kalah ngaoskeun ayat teh surat Al-Ikhlas atawa surat Al-Fatihah bari niat maca Quran ulah doraka lain pamali deui hartos tah itu paharaman kajalma anu junub sadayana aya genep